warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayurang sadaya nyanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mana atas berkat rahmat jeung karunia-Na, urang sadaya masih dipasihan nikmat sehat walafiat dugi ka dinten ieu. Shalawat sinaran salam mugia tetep kacurahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, tur ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Dina dinten ieu tepangkeun wasta abdi daring waktu ti kelas 11 4. Abdi di dieu ngagem pancen janten panunggu catur, ngahaturanan nuhun pisan ka sadaya pamilon sareng panjajar nu tiasa hadir dina ieu kumpulan kanggo ngabahas ngeunaan ditutupna di sabaraha sakola di zona hejo. Supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku ausan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin nu dipihormat ku simkuring, sateuacan nincak ka acara salajengna, supados uninga saha wae pangjajar anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjajar nu kahiji nyaeta aya Ananda Tri Agustiani, asalna ti Cikijing, mantena teh mangrupi siswi SMA N hiji Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Salsa Febila Andiani, asalna ti Panyingkiran, mantena teh mangrupa siswi SMA N hiji Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Hadirin sakalian, supados urang sadaya leuwih apal ngeunaan jajar anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang bahas sasarengan. Sumangga ka Ananda Tri Agustiani anu bade ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ananda Tri Agustiani anu tos ngadugikeun kumandangna. Sae kacida anu didugikeunna, sakadikna urang tos muka wawasan ngeunaan kunaon ditutupna di sababaraha sakola di zona hejo. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim teh negaskeun sakola di zona hejo ditutup deui upami kaayaan wilayah eta robah jadi zona koneng. Hayu urang lajengkeun ieu sawala anu salajengna ka sasapebila. Sumangga ka sasapebila kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka sasapebila anu tos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena ditutupna di babaraha sakola di zona hejo teh ngagaduhan kaleuwihan sareng kakurangan. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tatanya. Nganukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun patarosana diharepkeun kudu sopan. Hatur nuhun kamita anu tos ngadugikeun patarosana. Patarosana teh kirang langkung ngeunaan kumaha cara ngungkulan pembelajaran daring nu kirang efektif. Sumangga ka sasapebila kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka sasa anu parantos ngawaler patarosan timita. Anu isi walerana teh cara ngungkulan pembelajaran daring nu kirang efektif nyaeta pamarentah daerah masihan bantuan kuota gratis pikeun nunjang pembelajaran daring. Teu karasa ieu acara teh tos rengse. Simkuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca nadaha punten saageng-agengna bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.